sekarasa ieu teh kedeung leuwih ogenan akhir tahun barunya ieu teh. Mantap. Pasti neangan eta gerak cek lokasi jang liburan yang si Bebeb. Biasana di-share oba gerak. Eta gerak neangan lokasi meh ngajak si Bebeb bisukan sok loba da biasa nama. Bisukan bisi etapan yang si Bebeb tinggal kadi itu aing wisata Ciamis. Nah, aya Panjalu. Mending gitunya ka dieu. Nah, daftar piket ngari Panjalu mah da moal bisa ngojay. Mana tuh? Pangandaran da lain Ciamis Pangandaran mah. Tapi dah hayang ke Pangandaran. Tapi dah bisi macet. Duh, kuring bunga-bunga teuing tahun baru liburan tahun baru asik kening eta aya emeh Kemana sih? ih ieu mah rek liburan Ulah kemana teh emeh kerek persiapan ieu mah geus persiapan persiapan kemana? tahun baru teh sakedeung deui jadi ieu mah rek ulin teh ayeuna jeung barudak Sarua emeh kerek jeung si Bebeb besok emeh ka mana kita teu apal ieu keneangan dina ieu tapi can manggi ngan aduh asa bararosen anu eta deui emang yang anu anyar kumaha emang ieu mereka mana? ih ieu mah pokona mah tempat nu anyar Di ya mana? emeh milu jeung ijem yuk ayeuna yuk Embung asap ieu mengpeng gratis moal ya asap pilu-piluna bae na kolbak oge na embung mengpeng erek gratis si Bebeb na motor ayolah keun bae si Bebeb na engke tuh telepon bareng embung ijem mah kadina mah deung na motor teh na kolbak embung rame-rame hayang duaan jeung Bebeb bungkul ngadu ka eka mana ini balaga pisan boy we da pokona hayang jeung si Bebeb ya kemana apa sih? tuh meh Hah? ya ijem mah rek ka pasir heuteut ulah dipoyok pasir heuteut Mana ada di mana? aya emeh teh lokasi eta tempat wisata alus arek milu Embung dina ngaranna oge lan ieu mah teu etis ieu mah naon pasirna? pasir heuteut emeh ulah sok moyok ih Pasirna? itu pasir heuteut Ih, emeh pasir ulah sok heuteut. moyok Dina ngaranna oge nan geus kabayang rame ih rame geran meh moal pan ijem mah penasaran hayang ka ditu cuma jeung tah asa teu dina ngaranna oge nan pasir heuteut asa moal erek ka Pangandaran emeh mah atawa ka Panjalu ka mana moal pira ka pasir heuteut geus heup lah ulah teh ngoyok meh hari moal milu mah geus moal milu atuh ieu atuh dah besok moyok pasir heuteut dulu si poyok da dari daerah urang eta teh di mana ka Karangkadangu eueuh teu kajen ulah moyok ulah pasir heuteut moal milu jeung kerep teuing naon si boanya ari ijem sok aya wae ngaran pasir heuteut ih meni nyeleneh kitu ngaran teh naon bo meni asa gararateul ngadanguna ogena naon pasir heuteut kerep teuing jung we terus ayeuna mah tinggal neangan eta sugan bari lempang bo menang ide lokasi bari lempang biasana sok aya ide neangan lokasi terpusing karena awan mana ucerit segala Kapan eta persiapan are piknik atuh piknik ekotran di ditu eta bat emeh ogenan erek jeung si Bebeb ini sok agul eta segala rek dibawa ka mana sih ka mana nya urang mah ye aya wisata terbaru karena teh pasir heuteut jadinya mah alus kan tidak wisata bagina loba dari lain kabeh ijem pasir heuteut naon sih di mana mah hayal eta mah meureunan meni teu apal sudah sutrakonya
Ih, Aing masuk sekali. lain katro-katro. Da ari nu kitu mah da ngadengena oge kakara naon sih pasir heuteut Ini apal segala kurang kena. Ora lah lain nora-nora maneh we anu sok sagala di ai apaleuna. eueuh coba gararatel maneh mangi ngorongit di dia coba ogenan da Aya beudang neu kena siapa sih balik. nu sagala sani bawa ya cok urang mah tah ieu yo bawa deui cau rag-rag yuk bawa tah bawa ka dinya itu tanggung jawab aing mah mana tuh tahu rag-rag bawa tuh ada ka pasir naon oh tuh pasir heuteut tah bawa tah cau deui itu bawa yo bawa deui yo ieu da maneh mah tuh cau rag-rag enggak sih mah lain pusing-pusing aing mah tah iya bawa bekal tah geus bawa iya tah rek piknik maneh aya piknik kudu sagala dibawa maneh mah pantes lage bare nakobaknya inditna maneh teh tah bawa deui tah mah iya bawa tah jung tah bisi kurang bekal di ditu tah bawa kemana sih tuh rag-rag sama sekalian tah bisi bawa sekalian rakarep teh nyung ekas pasir heuteut ka pasir nah sih ya orang ogenan erek piknik jam si beng mana nya teuing lah pokona mah rek ngojay urang mah rek ngojay Di mana-mana ge tahun baru teh kabogo baru nu kieu nya. ih bae da urang mah satia ka si bebe batu tah manehna bawa eta tah bawa cau bisi kurang jajan da bawa ka pasir naon ka pasir naon tadi teh pasir heut naon pasir heutut ih tah cau bawa ka poho bawa cau bawa naon si pasir heuteut aing ngapusing da Kakak teh kemana ya tadi telepon tuh aktif tulis semua aja nang ngojek deh disamperkeun ka imahna kadang aya kadang eueuh ya si ayang samperkeun gitu bebe ayang leresan geuningan aya naon kan ieu atek ngojek mana ngojek saha ih sing kuku eta ngojek si kakak emang bade ka mana gitu eta ka pasir heuteut naon pasirna pasir heuteut ih aing mah eta nu keur viral ayeuna tadi itu masalah viral tadi ijem nyawar ke pasir heuteut urusan tadi ujrit deui cenah bade ka pasir heuteut ayeuna bade ka mana deui eta ya mereka kakak ieu ek ngojek ka ditu rame moal ya mau sih malam-malam itu aing sakedap sih kan bae sok wae jadi wios dari kakak mah baru banggar ieu gitu kan ari jeung bangsa jeung sejen-sejen mah ulah lah ari bade eta kakak mah wios jeung bade ogenan ya rewel semua ya ada kita ek ngojek lumayan lah kakak mah nah tuh tuwe da si kakak mah banggar ieu nu penting mah ieu na beb lumayan gitu lah dari kakak motor kan lumayan urang keren yang isukan urang tahun baru piknik nya cuma jung kan bae kan we wios jung asal lapi-lapi teuing lamun tos dugi telepon we asalnya oh itu mah sudah pasti jung kan we lah nganter si kakak mah banggar ieu yuk ade hati-hati bebem Aduh, mana si abang Anton teh nya? Kan urang teh ngojek kita ya. Bukan di dieu nih liwangsannya. Bukan lewat tadi. Kemana? ih hari si kakak na keur nahaon eta nongkrong di dinya tuh si bebe busna buat aku mah Di, urang nungguan di dieu ti tadi. lah teu nyawa itu si bebe mani bangun pusing Geus di ditu. geus di ditu tuh warang kuriling teuing kan pacan arek kantor kakak Benar geus di ditu. gawat Lah urang ku ayu we teh. kita kemana jalan itu tuh eta isok kali urang mana eta ih kumaha gitu ih
Bener mengisnya. Oke, heula. Gimana yang urusan? Oke, Halangan. kemana sih lu bener? Mana teh? Kemana? Tenang ngomongnya kemana sih? Naon sih? Eta teh naon sih? Mani kabeh-kabeh ngobrol gitu. Ayang apa heula sampai si bebe mah juga naon sih? Ih, siapa? Apa? Tempatnya halus. Pokoknya mah ulah ke indit pokoknya mah. Nah paling mungkin atau eta ieu teh alus ieu geura. Kok, tempatnya kayak halus. Ieu euy. Aduh, Ih, naik Milo. naik milu. Ulah li, tapi dah hayang juga kakak. Ieu suku mana? Jago siapa mah? San benih ada. Benih batur ka pasir reutut emetnya kumahnya. Da hayang milu nih. Tempat harus kecilnya euy. Guys, pang lah. Ayo mah ulah ojek lah. Guys, ayo congka ditu, congka nak kolbak. Ayo. Ayo lah. Tuh ayah Di si orang- Ijin. Lakir di situ. Tenang, Iya, ayo lah. Yang penting si Eme ulah milu lah. Guys, ayo. Udah ning, Itu si kakak ngalabreng ke mana? Ih, ka pasir reutut meureun. Ih, hayang ka pasir reutut. Bebebi. Hayang ka pasir reutut. Ih, naringakeun ah. Tuh bener-bener si bebe mah ngeboborok kayak mete. Ih, hayang ka pasir reutut. Ampun tuh.